kumaha tuh ya usaha teh kalah teu payu kieu. Orderan jiji acan. Tah euy, aya geuning si emang-emang nu kamari. Mang, padahu mang. Nya mah aja mah ayo. Ngalarisan. Kamari mah asalna teh 50 nya. Ayeuna mah 25 we nya. Emak berangkat. 25. Baiklah urang nyaho kudu kumaha. Nya sok mah hayu bae. Tah gitu. Tapi jingjingan mah tinggalan di tonggo. Ditayang heula nya. Tuh 20.000 manu itu. Sarua keneh ieu ngambangna cai. Ayo atuh mang berangkat. Bet kemyur aing maksa-maksa deui mah. Hayu tuturkeun uing. Heula. Parahuna ge itu na ieu rek ka mana? Tuh mak 20.000 mah naik eta. Sarua keneh ieu nyebrang bari jeung ngambang carina ge. Ah, sing eling we kehead. Nya urang naik rakit lain naik parahu. Emak anu sing eling nawar 20.000 ieu 20.000 mana rakit 50.000 na parahu. Karena sanggeus babareng tos ieu urang. Kumaha atuh da kurang 25.000. Eta mah DL. Mang, parahu mang ya, abiak nyebrang atuh ka pentas. Tah geuning ieu mah jigana boga duit. Oh hayu. Ah, bener. Nu berkuasa mah nu boga duit, nepi ka aing ditinggalkeun. Mun jarempling. Tuh, geuning si Sugi. Jigak asup ka WC. Sangkulkeun ku aing lah. Soalna mah sareng si Sugi, da kitu teh beda jeung batur. Lihat brot. Ah, didagoan ku urang mah di dieu. Aduh, lihat teuing modal teh si Sugi. Sugi teh lihat teuing modal teh. Gih, Yo, sa. ya emak. Ih, ek naon tuh mak? Lihat teuing atuh modal teh. Lah sagedeung deui kumaha? Gawat biji bisa didobrak. Ji, ulah tuh mak, bisi pejet pantona. Duh, lihat teuing atuh modal teh. Didobrak kitu. Bobo teh sia di Sugi modal teh. Ji, masih eling atuh geuning meni didobrak bisi pejet pantona. Buru-buru keluar kan. Buru-buru biji-biji aya, aya urus kanan. Aya uruskeun naon mah ieu ih. Tamane kamari panggadekeun warung ka urang. Nah, mun digadekeun jeung hutang-hutangna ka anak muda. Ji, pan kamari judul lagi ngagadekeun teh jeung segala rupana. Ek aya tokek, ek aya cak-cak, ek aya hutang, kabeh eta digadekeun mak. Ah, maneh deui goblok. Mun urang mah bebeja boga hutang gitu. Mana we eta mah 00N. Nah, nyari 00N. Hei, anak muda ka dia. Naon, Mak? Hei, anak muda. Mike tuh mahnya ari 00N teh naon sih? 00N teh oon, Mak. Ji, maneh mah nah nyebutkeun oon mah siga ka urang. Cih, nah ngambek, Mak. Kan artina 00N teh oon, Mak. Ji, atuh si Sugi teh ka urang nyebutkeun oon. Goblok geuning si Sugi mah. Cih, nah jadi ka urang ngambek tuh kasih ugi ngambekna. Keneh si cangkemos ka urang. Cih, nah lu dirasa eta mah marabik. Garoblong sia. Anjir, aya si emak euy, sampeurkeun ah. Mak, keur naon? Keur hulang-hulang we hayang kacida ucing. Hayang ucing nu kumaha atuh kari mulungan ucing mah loba ieu. Ah, hese mulungan di mana? Atuh di pasar ge loba ieu atuh mak, kari newak. Geus sebagian neangan di pasar, tapi eueuh da teh meunang. Hayang nu kumaha atuh mah ucingna, ku urang pangneangankeun asal aya ieuna. Hayang ucing nu buntutna koneng. Tah. Ya buruhna ye, tapi si meunang nya. Meunang mah gampang kitu mah. Mak kita ngadonggoan di mana? Ah, urang mah di dieu we. Heeh, tungguannya ke urang ka Dede. Heeh, Kade. Mudah-mudahan si Ugi si meunang ucingna untuk meunang mah ku aing direnos. Lah, geus we ieu bae leutik ge daekeun ieu mah si mama. Mak, ye, anak ucing buntutna koneng. Dia kan empok. Tapi alus ieu ge euy. Ji, nya alus atuh mah, hese eta meunangna ge. Ji. Nah, buntutna henteu koneng. Pan eta koneng buntutna, nah kudu nu kumaha atuh mak? Ih, maksud emak, buntutna lain koneng warnana. Koneng teh kunyit atuh. Ji, ari emak jika teu cager di mana aya ucing buntutna koneng, geuning eta ge geus naon hese geus kadiekeun lah. Babal teh kalah init geuning, kadiekeun duitna. Hayang mikeun duitna ge, nepi ka irage moal aya ucing buntutna kunyit.